Kabupaten lalu Cibiu, Cibiu Cipanca. Limbangan ya memang. Cibiu Limbangan ya ayo terang iya mah si bapak ya bapak RNK Ya kan? Nuju naon lur? ini sila aduh ya teh Raos tempatnya raos. wah pokoknya mah mantap iya mah Mantap. hanya kadieu terapi ayo tuh urang deui ya lumayan capek ya aduh Salamullah ya salam minar rahman yang sakum ibadallah innakum wasasnakum qarabnakum faqumu wasbahu bima ilar rahman maulakum adala. Pokoknya itu sawerna cucuna perbukiang santang gitu ya. Eyangna di ditu di Lumengong, eyangna teh Seh Rumengong Lumengong. Ieu di rorohna di Yuswa 2 tahun. di Roroh Ku maksudnya. eyangna Laya Kusuma lahiran wangi di Porongol gitu. Terus geus buku darah mana di mana raja Hande Liman Senjaya Kusuma ngange Hande itu. Hande, Nya Ramana. Ramana. Terus sanes nama. Padahal itu di DT lain ieuna jangan lah. Rang-rangan anak anu bela ka anjeunna ieu teh. Tanu ieu teh. Nya, Anu ngarurup anjeunna. Oh. Ngan gaduh kenang-kenangan Tukui Agung sana. Aya naon, Pak? Kenang-kenangan. Itu ulah kai. Itu Pak Agung. Oh, kayak mana, Pak? Kaing leng Raden Ngangrirat, Lenggang Sari, Begasari, Wang Sarita 1, Raden Lenggang Kencana, Wang Kedua, Gesan Ulun tuh. Ai pusakana pusaka kumaha pusakana, Pak? Aya pusaka Raden Hindi tadinya eta pusaka. Oh, iya. Kan dialihkeun jeung pusaka-pusakana. Oh. Nya gaduh ieu, gaduh lapad eta opat kalimat syahadat, opat kalimat syahadat pancernya la ikut apidin teh ya. Mate ke syahadat teh nya. Ari perkawis model 4 kali mau pancareta kumaha teh, Pak? Opat syahadat pancer kan murah mah syahadat tah gitu. Dari pancer teh pusat. Pusat. Da nya gaduh pancer. Syahadat pancer teh. Nya. Anjir, kan ada bengkok. Jadi mau Sunan Pancer nyata syahadat teh ya. Oh, sahadat. Otomatis di ibu ge aya syahadat mah. Nya, nya. Maka utamanya jarah kada ka ibu heula. Nuhun. Kaitkeun ibu ame nyamung ngemut tukang jarah teh ka ibu mah naon ngalamot. Ibu tarik jarah mah. Nya. Malahan kudu sujud. Nya. Sujud ibu abi gaduh dosa ka ibu nakal. Tangkes ibu tos nyungkeun ka ibu kitu nyungkeun doa ka ibu tanem we. Ya tos ngantunkeun
susul ka ieu ka kuburanna ame nyamung. Nya. Ti kitu mah nyamung mah jarang tukang jarang teh ibu heula mah. Da eta nu mujarab mah. Nya. Lambar we panjang lembar we gitu nya. Nya sok dong lemar. Nya ge tukang jarah ka mana teh nyamung tapi mah no teh ibu heula mah. Nya. Laras. Da mah ajak ibu teh mah ageung kieu teh ibu mah. Oh, terus Pak. Mata di dia hidup di tarikanana cek pribadi abi amal-amalana sok ageun bismillah. Itu bismillah al-fatihah kade. Alhamdulillah. Mun. Ngan tapi ulah bimbang. Saya tadi nabing bangnya Pak. Kadi dieu ye. Nya kada ada dia khusyuk aduh dak ngemut naon. Itu Pabariut Pak. Ya. Dia khusyuk, kada khusyuk gitu. Ya dunya gitu. Batin tenang lahir Pak, bukan jah gitu. Rasa kalau pagi hidup teu make film mah jadi tetap najan ajangan ulama jadi kita tetap bismillah jadi tetap bismillah jadi mah. Bismillah laras Pak. Ngan menurut Saberiji teh Pak. menurut cek sepolimaan ka dieu mah jarang malam Sabtu. Oh, tupit. Malam Sabtu itu kalau gitu. Kayaknya kali memang gitu. Jadi di dia mah cek segala hoyong naon hoyongna. Nama mungkin yang ke kubur ada masian kuburan. Mata kita gelarna. Sebagai nya raja, nya prabu, nya wali, nya ulama, nya bupati. Anjeun-anjeun keneh. Ke zaman kerajaan kieu, bupati kieu. Ngan dialihkeunana ti panjuru teh ka dieu abad 1510. Anjeunna teh. Margi saurna kaserang ateul mana ateul. Anjeunna teh. Itu di panjuru teh. Margi teu kasinaran. Laun alam teh kasinaran maka ateul tah. Nya. Pada atuh moal saurna gitu. Iya. Abi di mana pernah eta? Cek nyararios. Matak si jalma bakal amayang. Nya. Awur di lugu. Malaur laras Pak. Abi ke udah pirang-pirang. Abi ge mangga teh teuing da. Sebut salah ada. Abdi nu di dieu gitu Pak. Manusia. Anu ngageureuh-geureuh ke can puku apal. Oh, gitu deh teh. Ada keur kabinya, anya da mal apa nya lagi. Nya laras. Sasal ngarang kadang-kadang. Sing kiat we Pak. Iya. Nya. Memang apa teh salami di dieu bieu dialami. Cek teh acan kiceu. Can dibangun apa teh di dieu. Dibangun. Tapi lalakonna salah 40 tahun dah. Pak bade nyesep atuh. Teu kei dia teh Oh, kayaknya. teu kei. Gitu. Di bayi Oh, itu. nya. Kata kabeh seueur, aduh kita di sejarah barah ringung gitu. Nya. Tapi Pak asli orang dia Pak. Abi asli orang dieu. Cenpit jenenganna pamaman. Ngan ku nama hidup ku aya nama budanya ana di dieu teh langkung 30. Ngaku kabeh hanya jadi kuncen. Lantaran di dieu teh anu kemah lain abi ka ditu. Hanya nu ka dieu nya. Mun. Ka dieu nya sadih ku sadih onangna. Terus ku kasepuhan meureunnan mengiriman doa. Ari nu ieu kieu kieu mah suruh dulur ngajuta duna ya tuh. Jawa Tengah, Jawa Timur, Solo, Sumatera, Banten kenang. Jadi Sunan tukang sasapu tapi itu tukang anak kuncen siasa siap gitu. Tumunggu. Nya cieu ke mana-mana gitu. Kerajin sejarah-sejarah. Matak di daerah 12 di dieu ayeuna. Tah jenenganna Pangresa Raden Wiyakusuma, Raden Denggang Lingrat, Raden Denggang Sari, Raden Dangga Manggasari, Raden Wangsa Dita 1, Raden Denggang Kencana, Raden Wangsa Dita 2, Raden Gesan Ulun, Raden Seren Sumaren Arwana Wangsa Kusuma 2, Raden Naga Bungsu Sumedang, Raden Hindi Pusaka, Raden Rangga, eta Rangga. Da anu apa lan batur mah. Ada anu teh seput, acara mah kuncen tah, Bapak Abbas. Sok hidup lu hoyong bimbang mana? Nya tah. Wawuhan jeung bismillah. Sabaraha kali. Tergantung naktu. Hidup pada naon? Weton naon? Lahir. Lahir teh luka apa hilap deui? Sabtu. Sabtu mah urat batu. Urat batu. Beras gitu. Nya heula macek Sabtu. Mun Sabtu mah hayang beureum teh mana Nya ada juga. beras Pak itu mah Pak. Beras itu mah. Karena seperti pada kemis, lauk angin. Di Jumat. Anak mau dari Rebo rezeki. Anak mau dari Minggu. Somong minggu mah da di luhur. Jumat. Dalam Jumat cai. Dalam Selasa sini. Jadi saya kupake upami mira pijodoeun teu king sagawaya.
upami Jumah sana nyamung. Jumah cai sinan kembang. Malai udah saboran dah. Teras. Ngan Jumah makna galak. Kumaha cai adanya banjir. Iya, Gitu dan. we. Tapi bager Pak, alhamdulillah. Nya ngan dipendam we unggul gitu Pak. Harus pakai truk gitu. Nya mun dibudalkeun duka Nah, eta. lamun ada jero, lamun ada terbo jero, mun ada til ada jero mah. Gitu. Mun ada kemis ulah leok gitu. Gitu hidup. Patuh atur nuhun pisan banyak. Hidup da ieu kada sharing. Kada sharing ke doa ka ibu mah. Badan sai itu. Badan sainya. Mama Alhamdulillah Tadi pas tadi rengke tas rengseng ngobrol tentang jenengan Presiden Pak Rahman ya gitu kita nah nama Alhamdulillah dukungan anak di bencana lockdown bencana. Ini enak mah tuh ini kalau pada ngomongin anjing naon deui? anjing dari Anjing bobo. Ayo. Obdar channel. tonton terus videonya selanjutnya jangan lupa like, komen dan subscribe.